A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beres tentang fardu kifayah aya sabaraha nuku urang diaji di dieu bakal dibere surat saurang-saurang titah dieusian. Sabaraha nu bisa jawab balik, nu teu bisa cicing di dieu teu meunang balik dibere dahar. Loba nu teu balik, bahkan nu bisa ge moal dijawab. Di antara nu kaasupkeun fardu kifayah jawabus salamin, ngajawab salam. Tapi nu salamna lobaan, urang nyaba ka Imam Ki Zaid 100 bus 100 bus sabesna 50 kali 100 berat bodoh amat. Sabesna 50 waris 1000 bus. Lumpat Ki Zaid embung nyuguhan bating atawa kata tamuan sabus 50-an urang sorangan Ki Zaid nyana ngabri otomatis kan nyana uluk salam, assalamualaikum, kadang tiluan opatan kadang bareng assalamualaikum teh kan Ki Zaid nama sorangan. Tah eta Ki Zaid nu sorangan eueuh deui jang menta tulung ka sasaha. Eta Ki Zaid wajib ngajawab salam, wajib ayan tah mah sunah ain hampir mendekati wajib. Lamun lobaan Ki Zaid ger cicing di imah aya we meureunnan 10-an mah keur ngarobrol bae keur ngobrolkeun pilkada Tangerang, pilkada sepi tidak ada lawan. Kos eueuh jelema bae di Kabupaten Tangerang mah eueuh lawan tarolo ta partai atuh lawan habak boloo. Atuh aing nu isin mah pan ieu. Kos eueuh jelema di Kabupaten Tangerang apa aing bae kitu naek. Wah payah ya. PDI parah ya lawan nyana. PDI terus naon deui Gerindra terus naon deui. Ayo naon deui? Atuh nyawan sia jeung aing mah. Tetapi meureun geus kudu kitu hitung-hitungan politik mah janjana ge ngahambur-hambur duit mah tumbungeun. Jawani sote ngahambur-hambur duit. Jangan ngajenengkeun diri kos urang we mah hugi ka awewe. Buah. Mobil geus 5 dibikeun ku abah. Nu kolot bae ngek bae. Eta orang boga harepan. Teh ieu Ki Zaid keur ngarariung jol aya tamu saurang dibalik tuh mah tadi mah nu datang nu lobaan kuari mah nu lobaan anu cicing nu datangna saurang assalamualaikum. Nah ieu fardu kan ngajawab tah ngajawab teh fardu
aya nu salam nama sunnah ngajawab nama fardu udah tadi fardu ain eta lamun sorangan bae lamun lolobaan nu sorangan datang nyala uluk salam kan lolobaan assalamualaikum ceki Umar teh kizaid kidinya keur cari cing 10-an ta eta teh wajib kudu ngajawab hukumna fardu kifayah mun nu ngajawab saurang-urang acan tinu 10-an dora kakabehan lamun aya teh saurang cukup nu sejen mah teu kudu ngajawab ngan nu ngajawab menang ganjaran nu teu ngajawab teu meunang ganjaran sakitu da geus urang ngariung di hiji imah tahlilan aya meureunan 200-300an mah mun rada sugih lobaan ngariung mah mun susah herese digerokeun ge tetangga digerokeun teu darae ke masjid udah datang RT geus pegat uratna RT susah emang harapanna berkat doang tapi teu kitu sebenarnya mah kumaha nu susahna nu susah tapi rajin bermasyarakat nu susah rajin di ka masjid nu susah rajin pengajian malah mah lobaan nu karunya urang tahlil ka jelema susah tapi nya mah rajin jasa masya geus ulah yang berkat ulah yang naon geus aya urang tahlil we tuh nu susah leuwih hebat sebenarnya dibandingkan nu sugih pelit sia kunaon nyileuk ka dia biasa bae ai kunaon refleks amat sih nah ieu fardu kifayah urang ngariung di imah 50 100 200 jol jelema datang assalamualaikum urang mah kadang-kadang kan ngajawab waalaikumsalam kabehan nu masalah marena ngajaran da kabehan tapi ku saurang ge waalaikum salam nu sejen teu doraka tah eta aturan ngajawab salah timbul pertanyaan kumaha lamun suluk salamna bocah cilik deh. Ya bocah mah cilik deh, mungkonon sirang mah. Orangna bocah. Ini cilik, bocah cilik ya, budak leutik. Budak leutik maksudnya di bawah balik. Umur 10, 9 tahun, nyana geus pinter. Lantaran guari mah dipagahan di TK. Guari mah TK teh masyaallah ka manasik haji dipagahkeun ka orok. Muncan waktuna pada di agama Islam mah belajar teh mana nu deuk dibutuhkeun urang deuk kawin belajar ilmu nikah urang deuk dagang belajar ilmu muamalah perdagangan urang deuk jadi pemerintah belajar ilmu kepemerintahan nah aya budak leutik pan angel kene ka Mekah dipagaha dibawa ka ditu ka pondok gede ditoap-toapkeun disai-saikeun masyaallah kumaha cerita kiai wallahu a'lam bagus apa ente wallahu a'lam bagus baik niatna bener apa ente guru lumayan tumpakeun kana beus saurang-saurangna eta tah permaksudana kos ka teu malulu permaksudana tah eta ibat ka kaler ka kidul ge geus ka bararaca. Waduh, kok di DPR bae studi banding lah, studi banding podol sero. Studi banding naon? Ya eueuh pibuktieunan Tangerang studi banding ka Cianjur untuk mengembangbiakan domba Cianjur. Datang ka saiki ya ora ono. Biaya mah pirai ku we teh. Mangkonon ge. Nah, kronjong anjing ge. Aduh. Kebel tahun gara-gara Jawa kos gitu mah kebel-kebel ka Sunda deui. Tah, kuari mah nuruk salam lah budak makan budak sepira ge.
budak umur 8, 9, 10 tahun encan taklif. Nah, nyana uluk salam. Assalamualaikum. Ngariung nyana geus saroja yang berkat beureun. Ieu mah pada urang nabe ulah kada yang ku Muhammadiyah ieu mah pada urang nabe. Anu hayang nu henteu atuh henteu ngan nu henteu ka boa hayang. Assalamualaikum. Salam budak. Waalaikumsalam ceng. Di dieu ceng di dieu kita. Eta ngajawab salam budak fardu kifayah. Fardu kifayah. Ulah sambarangan sanajan budak asal mumayyiz teh dahar bisa sorangan mandi sorangan ngisang sorangan. Nah eta ngaranna geus pinter. Timbul deui masalah bagaimana kalau yang salamnya cewek. Nah iya mantep ya. Timbul berbagai permasalahan pernah gitulah pikir. Nah lamun awewe tafsil lamun awewe na kolot geus teu pikahayang tarolah geus eueuh pasiran lah ucayan gitu. Tah eta mah teu ada dijawab. Teu ada ini kos kitu mah. Tapi lamun budak ngora anu masih kene ngejepret. Nah. Ieu mah wayahna mun bangsa bakal timbul fitnaheun ulah dijawab tabat. Sebab bakal nimbulkeun fitnah. Tapi lamun teu bakal nimbulkeun fitnah mah masalah. Jadi urusan kos kitu mah urusanana kan patali jeung sora awewe teh eta teh dipermasalahkeun antara aurat jeung lain aurat. Awewe teh sorana bae sorana tah. Cik sakaul Imam Syafi'i mah aurat tapi cik mazhab Hanafi mah henteu. Dan mentak urang guari make qori'ah. Eta teh jadi masalah sebenarnya. Sora teh itu jadi jangan gitu gara ada aurat apalagi urang ngadengekeun sora. Eta kan jadi doraka. Komo nu ceramahna awewe didengekeun ku ku lalaki. Kiai lalakina mah blon tah. Dicekul mah lalaki anu sok ngadengekeun ceramah awewe mah lalaki blon tah. Atuh misalnya aya anu ceramah awewe aju lalaki ngadengekeun balikna blon tah sebenarnya sia. Atuh gadegekeun awewe kos lalaki awewe baris awewe bae dipermasalahkeun lah ngan tetep akhir ujung-ujungna mah tergantung kumaha soran. Lamun sora awewe eta menari sehingga urang jadi menghayal bu teu budak sorana bagus amat mana teuing meureun belayanana. Pan aya awewe teh sora geulis tapi sorana arep endi sira. Wah, iki mah saking mauk ge. Urang teh lamun deuleu awewe geulis, lo mantep lah. Urang ditanya, eta mah nyana nanya, arep endi Mas Bedi? Weh, genderuwo teh naon ieu? Maksudnya teu menarik teh awewe. Pan awewe mah lembut biasana. Bade ka mana Mang Fendi? Kan geunaheun kana hatena. Neng bade ka mana neng? Bade ka ditu. Dijajabkeun atuh kumaha Bang? Ih, culamitan. Ih, kolot-kolot. Mang Haji mah tidak tahu diri. Akhirnya suara nanti awewe kos gitu. Balain kan atuh. Urang hajureut teh. Sakitu geulisna ge ngadenge suara teh ngadenge suara. Harapan geus. Nggak sewarapan nggak sebangun tehayang orang tehayang bung SMS na kan terima ayat sore separuman lah. Nah iya guys sarua kan ngadenge suara wewe kemudian ninaheun komo lagu mah aya gitu mengarah karena urusan kepribadian cinta dan lain sebagainya. Orang kan jadi hayalan haram. Wallahu a'lam bishawab.